Seblak prasmanan neng haji Yuli. Bulan kalau hujan di rumah, gimana? Harus seblak. Neng, di atas ya Neng. Jalma ieu wae aing ampun. Di mana-mana aing panggil jeung jalma ieu. Ek meuli naon? Cara seblak. Nuhun. Ek geus moal. Ya hadir teh Mang. Nah, bebek seblak. Nuhun terang kabikinan. Ieu teh Mang. Kedai seblak Yuli. Nuhun seblak prasmanan Neng Yuli. Mang, nah berarti kami yang Yuli. Masih manggilingan ada kitu atuh. Atuh hakna eta mah nu bogana. Atuh kumaha? Coba Mang, ngaranna Minin atau seblak Siti atau seblak Dari kumaha? Ek naon? kita namanya kedai naon Mang? Seblak prasmanan Neng Haji Yuli. Haji. Masih Mang teh pamegat. Namanya Yuli. Nu gaduhna ieu nu gaduhna namina Haji Yuli. Nuhun. Mang. Mang yang salahnya. Kan dia sebelah Neng Yuli. Ai Mang Yuli namanya. Sanes abi mah padamel di dieu. Oh, lu tidak mah. Nuhun. Ai Yuli namanya saya. Yuli mah nu gaduh ieuna, nu gaduh sebelahna Haji Yuli namina. Usaha eta namanya Yuli teh mah. Maksudna? Iya, buat eta ieu nu gaduh sebelah teh namanya Yuli eta usaha. Ngaranna Yuli usaha. Umurnya dia ngaranna ku indung bapana, nah kumaha? Ah, hobi mah talos kerja itu bakal. Maksudna? Ya talos ku si Mang. Leres teh eta indung bapana nu namanya Yuli. Mana kitu bintang bapana eta dia ngaranna ku indung bapana. Nah kumaha? Iya, Mang talos kerja indung bapana. Lajeng naon aing nanya dulu kitu. Datang ka dieu rek naon rek beuh seblak moal. Hah? Erek peser seblak moal datang ka dieu. Henteu, Mang, abi bisa pesan seblak cuma pada naroskeun nah seblak ieu beuti namian Neng Yuli. Astagfirullah. Panuhun nu gaduhna namina Neng Yuli. Nu gaduhna